Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah yang maksa di bumi atau babojo. Oi bacaan orang baca Quran. Sok sekali ewa atau sapoe teh menang salaman sadintan sudah ngelentuk. Lami-lami insyaallah kusering orang baca insyaallah bakal lancar. Memperhirup kene. Ulah sampai kahnya kau mungkin bisa dicerok baik hanya kau. Betul. Kesempatan jika memperbaiki akhlak, katarik orang hanya kau aja dan memperhirup dulu. Sebab Al-Quran bahkan tingkatan ganjaran yang dipaparkan ku Allah di saat baca Al-Quran. Lamun orang baca Al-Quran di saat bersolat berinantung, hiji huruf dibalas ku Allah Subhanahu Wa Taala 100 kehalusan. Hiji huruf, modal alif lam mim. Seberapa huruf kan? 3 huruf. Tina hiji huruf alif lam mim. Tina hijina dibalas ku 100. Terus lamun eta Al-Qur'an dibaca keur salat bari diuk salatna, maka dibalas ku Allah Subhanahu Wa Taala hiji ku 50 kahadian. Berarti saparo ya tina bari nantu. Terus lamun lamun teh urang baca Al-Qur'an di luar keur salat, hiji huruf dibalas ku 10 kahadian. Manja ambil hasanah Allahu asyru amsa lihat saja lamun hiji kahadian dibalas ku 10. Dulu ibu mahal urang teh ngadengekeun unggul, tapi hayang menang ganjaran. Menang ganjaran, batur baca Quran urang ngadengekeun heuh bae di saat aya munajat, di saat aya munajat Qori misalkan. Ngadengekeun hiji huruf dibalas ku hiji kahadian. Maka Al-Quran itu yang sia-sia ya. Asal di hati orang harus yakin takdim ke Allah Subhanahu Wa Taala karena kalamullah. Usahakan minimal atuh tina sabulan itu tamat sekali tamat. Atuh lamun teu bisa atuh sajuit tamatna. Ya. Ulah iman teu salah lamar aja lapor. Puasa kamari lapor ayeuna lapor. Auzubillahi min kira ningkatna atuh urang. Minimal diajar sahur atau sajajar kabojo teh pepatahan bisa jajar aing teh bisa baheula masa baheula kita tinggal warah kolot dititah ku kolot teh ngaji ka lewat sebelumhan mangga mau mana batur misalnya atau ada kala jampri gitu atau ada kala kah nyimeut nah eta teh bisa ngaji ayeuna umpaya kesempatan bojo biasa diajar atau pun naik ka kiai atau pun kiai ngasongkeun Quran misalnya orang di sekolah apa pun sok kecil istimewa nah cacak yang kolot masih kena daek diajar ulah sampai kan 2 kali kolot misalkan ya Quran mah pas ayo dalam bertina sosial Ramadan didawangkeun ku urang kesempatan keur ngeusian amaliyah sebab dibedakan di bulan puasa dan di bulan biasa. Nah, bahkan para ulama bahkan tidak dicontoh Muhammad Rasul diajarkan di bulan puasa teh sok melaksanakan sholat sunat tarawih. Alhamdulillah kurang dulu kadang ayat can beureun nya melaksanakan tarawih. Sanajan sebahagian mah merenang anu di bangku tukang kalau bangku lalesot teh. Pokoknya kalau tarawih di bangku tukang hati-hati teh. Karena murah. Gak kasih karena di bangku tukang ya pasti dari murah ya tinggalin kan. Di bangku hareup pacaran. Pacaran itu aya hareup teh harudang kena. Mimiti nama gitu harudang gelap biasa. Curak-curik kelas. Orang mau ulah sampaikan ya. Lebah sabab moal aya naon cek paribasana can karuhan can aya jaminan umur urang arek nepi deui kana bulan puasa tahun hareup geus uyuhan urang bisa nepi kana bulan ayeuna oge biar aku urang rek ngomong teu kira aku rek teu dimanfaatkeun ka cidalpan sabab saur aya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dina sapalihna asal sulila Nabi alaihi salatu wasalam ditaros ku Sayyidina Ali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fadhili tarawih tina kautamaan tarawih
Naon cenah kautamaan tarawih we sebab naon sababna dipigawena ka cida lilahna ka cida capena katamah dina bulan puasa. Dalam bulan biasa mana dalam malapati ribu dia ku bulan puasa. Dalam bulan puasa teh apa nih? Diisuk ke dahar pas begitu maghrib dilesiankan tuh parasana teh. Beuteung kenapa panon? Puluh. Katamah teh tah push up terus-terusan teh puh teh. Teklok. Kunaon cenah ngantri pigawai dina bulan biasa atau bulan puasa mah cukup we 4 rakaat atawa 5. Tong ini ka 20. Ditaros ku Sayyidina Ali ka Kanjeng Rasul. Naon kautamaanna ditaruh dina bulan puasa. Waqala yahrujul mu'min min dambihi fi awali lailatin kayauma waladatu ummuh. Begitu orang melaksanakan tarawih di bulan puasa pentingan pertama aluar dosa tina eta jalmi mukmin kayauma waladatu ummuh berbeda kaluarna seperti orang anu kaluar tina rahim anu janten ibu bersih teu aya dosa. Namun eta jelema tarawih wa bil lailati saniyah anapa dina pentingan kadua yuballahu wali abawaihi in kana mu'minaini. Yubal bakal ngahampura Allah Subhanahu wa taala lahu kajalma anu tarawih pentingan kadua wali abawaihi jeung kadua indung bapana in kana mu'minaini apa yang indung bapana mukmin. Itu dihampura pentingan pertama mah dosa tarawihna, dina pentingan kedua mah dosa anu jadi indung bapa. Urang ulang tarima ku duit maka can kaluhan, kebanyakan lebar jeung can kaluhan bungaheun. Indung bapa urang dibere duit. Ya kadang-kala kan kolot mah ayeuna lin aya rezeki sia teh. Nempo sia bunga di aing mah geus bunga. Itu mah bahasa kolot. Ya. Urang lah ku anak gerak nanti saat dikirim kadaharan ku anak teh kadang-kala hate mah da teu pati bunga. Ari dikiriman ala kadar kareno mah. Kiriman lain sapi mah teu bunga. Teu pati bunga, tapi nu kacida bunga mah dosa anu jadi indung bapa dihapura ku alantaran amaliyah ibadah anu jadi bunga. Kalau teu boros sifatna dihapura dosa anu jadi indung cacak dikiriman indung bapak orang kajero kubur kumalupakeun Fatihah seperti tawasul ya atau pina isol tenang baik anu jadi indung abungah anu jadi indung teu bisa digambarkeun jeung teu biasa risina eta teh saur para ahli kubur ya. Naon makina di antara lamun urang ngiriman ka para ahli kubur ngirim Fatihah ngirim Yasin jeung sagalana yang ngirim sedekah teu beda ibaratkeun teh kekebonan anu geus garali nya geus marunga daun-daunna tarik-tarik langsung datang hujan langsung hegar dan daunna langsung mekat kembang lagi langsung terabijir jadi patamana teh langsung morek pak lamun urang dikiriman teh ibaratna seperti itu bahkan legana pakuburan anu dikirim ku urang salega satungtung paningali jeung caang lagi leuwih caang tibatan sinar matahari mata begitu orang itu akan ahli kubur Allahumma fir di mayyitina misalnya abding saja bisjabina atau Allah atau naon bae bikin kurang kalau Gusti ngadungikeun ganjaran sedekah abdi ganjaran salat sunat abdi ganjaran ibadah abdi anu jadi indung bapa abdi eta teh nabi na kain teh bungahna ahli kubur sampai ka ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah Allahumma fir liman nawara kuburana. Ya Allah moga Gusti ngahampura ka jalma anu nyaangan ka kuburan abdi sadaya. Jadi anu tadina poek mong kain buta rajin dikiriman ku urang ka roh dunya langsung gebrai jadi caang di jero kubur. Doa teh Allahumma fir liman nawara kuburana. Ya Allah moga Gusti ngahampura ka jalma anu nyaangan ka kuburan abdi. Sedangkan doa jamaah geus maot geus teu aya hijab langsung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kami masakeun loba dosa sing sering tawasul kanu ahli kubur kanu parantos pupus terutama anu jadi indung bapa. Kiriman urang teu bisa cenah urang bahasa Arab teu bisa ngirim ku sunah beres salat
ngalaksanakeun salat amin langsung ya Allah muga diberikeun bisi ganjaran salat abdi kana jadi Ibrahim abdi cukup usah itu oke. Atau lamun urang kere sedekah misalkan ka batur duit 1000 perak ya Allah moga Gusti ngabulikeun bisi ganjaran sedekah abdi kana Ibrahim abdi langsung nepi ya lamun teu bisa ku arab ku sunah. Nah dan kausna sebagian ulama sanajan teu diisolkeun oge pagawean anu jadi anak mah bisa nepi kan jadi ibu bapak. Lamun goreng langsung nepi gorengna, lamun halus langsung nepi halus nangan kan cedak utama lamun kurang langsung diisol kahiji urang selalu ingat karena jasa anu jadi ibu bapak. Anu kaduana urang selalu hati-hati memelihara kalakuan ulah sampaikan nepi ka gorengan atau nepi ka jadi ibu bapak. Dina pentingan katilu yunadi malakun min tahtil arsi astani fil amala ghafar lahu ma taqaddama min dambi. Ngagero malaikat min tahtil arsi dina hanapeun aras cek eta malaikat astani fil amala kudu ngamimitian anjeun ku pirang-pirang amal ghafar lahu ma taqaddama min dambi sabab Allah Subhanahu wa taala geus ngahapura kana amal anu geus kaliwat nu digawe ku anjeun. Ayeuna mah anjeun teh geus bersih deui mencek bahasa urang mah. Sok geura mimitian ku pirang-pirang amal anu hade. Itu ngatorna para malaikat dina hanapeun aras. Dina pentingan kaopat lahu minal ajri mislu qiraati Taurati wal Injil wal Zabur wal Qur'an. Lahu eta tetep pikeun ka mukmin anu ngalaksanakeun tarawih dina pentingan kaopat minal ajri dina ganjaran mislu qiraati Taurati teu beda seperti ganjaran kajalma anu maca kitab Taurat wal Injil jeung kitab Injil jeung kitab Zabur jeung kitab Al-Qur'an. Tarawih dina pentingan kaopat dibere ganjaran seperti jalma anu maca kitab Taurat, Injil, Zabur jeung Qur'an. Ari urang tong boros cek balbasana Taurat, Injil jeung Zabur karena kalau Qur'an oge wallahu a'lam. Jika tarawih dina pentingan kaopat yakin dengan ganjaran. Wa bi lailatul khamisah ana pendina pentingan kalimah Allah taala mislaman sholatil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Jalma anu tarawih dina pentingan kalimah Allah Subhanahu wa taala maparing kaeta jalma mislaman sholatil masjidil haram seperti ganjaran jalma anu ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram wa Masjidil Madinah jeung anu salat di Masjidil Madinah wal Masjidil Aqsa jeung anu ngalaksanakeun salat di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Mata bagi penting kalimat teh karasa kurang salat tarawih itu dikuburan. Satu persatu berkuburan. Tinggal di tukang mural. Terus tipe-tinggal kalimat mulai biasa. Semua sejajar, terus ketinggal 10. Penting 20 dua jajar. Tinggal laki-laki jeung. Tapi cacak di orang dua balap, ngomong dua santai. Dua santai mah juga dua penting nggak ada lu. Masya Allah. Wabilai lati sabi sahana pondina pentingan kagenap atau Allah Taala sawaba man topa bil baitil makmur. Maparikeun Allah Subhanahu wa taala sawaba kana ganjaran man topa bil baitil makmur seperti beda seperti ganjaran anu dipaparikeun ka jalma anu tawaf di baitil makmur. Wa yastakbiru lahu kullu hijrin wa madarin jeung mangmentakeun hampura pikeun ka eta jalma nu ngalaksanakeun tarawih dina pentingan kagenep pirang-pirang batu wa madarin jeung pirang-pirang taneuh. Sakur taneuh anu katincak batu anu katajong kabeh mangmentakeun hampura keur ka jalma anu berangkat ka masjid ngalaksanakeun salat tarawih dina pentingan ka geunah. Kumaha urang kan make motor, atuh saparat motor bener saparat jalan. Sanajan tuban motor Allah Taala Maha Kawasa jeung Maha Uningat. Tong pedah urang diibaratkeun kana leumpang wungkul ku motor mahal kan kana. Sakur nu kaliwatan kurang kabeh. Hebat eta. Wa bilailati sabi'ah
Anak wanita petingan ke-7 itu banyaknya berarti 25 petingnya. Sekarang 30 peting. Wabilailati sabi'ah anak wanita petingan ke-7 pakai anak ma'adroka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Anak wanita petingan ke-7 dikaya-kaya eta jelma papanggi atau Nabi patepang sareng Nabi Musa alaihi salam wa nasarahu jeung nulungan ka jalma-jalma ala fir'auna kana kakejaman Fir'aun wa haman jeung Haman. Diberi ganjaran patepang sareng Nabi Musa jeung nulungan ka jalma-jalma anu di naon istilahna rogahala ku Fir'aun jeung bupati. Wa bilailati saminah anak wanita pentingan ke-8 Allah taala ma'utia Ibrahim alaihi salam. Tarawih dina pentingan ke-8 dipaparin dan Allah Subhanahu wa taala kaeta jalur tarawih teu beda seperti maparin teunana ganjaran anu paring ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa bilailati tasi'ah anak wanita pentingan ke-8 pakaan nama abadallah ta'ala ibadatan Nabi alaihi salatu wassalam. Maparinkeun Allah Subhanahu wa taala karena ganjaran seperti ibadahna kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa bil ladil asyra ala pamina pentingan ka-10 yarjuhullahu taala khairal dunya wal akhirah. Bakal ngariskian Allah Subhanahu wa taala kana pang alus-alus na rizki dunia jeung kana pang alus-alus na rizki akhirat. Jadi Allah taala khairu dunya wal akhirah bakal rizkian Allah Subhanahu wa taala kana pang alus-alus na rizki dunia alus-alus na rizki akhirat. Mata dina nalika urang ngadu mungkin sabada tarawih teh sanajan cek paribasana naon muropi maca doa kamilin tambahan urang doa tambahan ya Allah mudah Gusti Allah banyak rezeki ka abdi rezeki anu sae anu halal anu barokah terus di Allah Subhanahu wa taala anu turun galaukeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bilailati hadiyata asyara anak walida petingan 11 yahruju mina dunya kayoma wulida min batni ummah. Bakal keluar tina di alam dunia tegasna mah nalika maot na eta si jalma kayoma wulida min batni ummi. Teu beda seperti keluarna orok tina rahim anu janten ibu. Tegasna mah bersih nalika maot netepan dina husnul khotimah. Tarawih pentingan ka-11. Wa bi lailati saniyata ansara ala qadina pentingan ka-12. Jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Bakal kaciri jaga di poe kiamah datang na gerombolan jami-jami anu rajin tarawih terutama sampai ka pentingan ka-11. Wa wajhuhu pameunteuna eta jalma teh kal qamari lailatal badri teu beda seperti bulan purnama moncorong cahayaan. Wah itu golongan jami-jami tukang tarawih berarti kaciri ya moncorong cahayaan. Wa bil lailati saniyata salisata asara ala paminan pentingan jadi itu pentingan ke-12, ini pentingan ke-13. Ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli su'in. Bakal datang jaga di poe kiamat salamet tina pirang-pirang balai. Wa bil ladati rabi'ata asyara ana pentingan ke-14. Ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shalat tarawih. Qad shalat tarawih ala yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah. Lamun eta jalma sampai ka bisa ngalaksanakeun tarawih nepi ka pentingan ka-14 malaikat sanggup jadi saksi jaga di poe kiamat lahu pikeun ka eta jalma annahu sanyana ieu jalma qad salat tarawih teman-teman geus ngalaksanakeun salat tarawih fala yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah mangka moal papangi jeung hisaban jaga di poe kiamat. Mata kau tarawih terus apapun rintangannya naon bae nu ngahalanganana
tetap urang mah laksanakeun tarawih. Maka wa bi lailati khamisata asara ana qolina pentingan ke-15 yusolli alaihi malaikat muhammalatul arsy wal kursi. Dina pentingan ke-15 yusolli mamacakeun sholawat malaikat berarti istighfar keur ka urang ya. Macakeun istighfar para malaikat alaihi pikeun ka jalma-jalma nu ngalaksanakeun tarawih. Dina pentingan ke-15 wa hamalatul arsy jeung malaikat anu nanggung aras wal kursi jeung malaikat anu nanggung